Very good. Gus, Gus. Gus. Izin ke Pak RT, izin ke tetangga, banunya letup, cenah kuring juga pelentuk, ayam cacing. Si anjing. Eta kok dipelong jadi ngeletikan deh saudara si goblok deh. Cik atuh ngararomong di jalanan poe wae atuh kumaha? Lain ngomong anjing ceuli sia omean. Ceuli sia sepi anjing sakira ramena. Kumaha sia? Ceuli teu meniti iseun kitu. Nah anu ieu digogobog atuh balagu. Nu budak digogobog pana mantap di imah. Lain digogobog kalau sorangan. Apa di sia gitu dan. Wayahna anjeun init kana Tegal Aru. Sae mangga-mangga iraha ayeuna ulah tinggalin. Sae mangga ayo pada lumapa. Mangga Gusti. Ulah tinggalin. Sae init mangga. Mun aing manjing. Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak goblok teh. Woi, Aing ngerawas naon sia? eta teh dunungan belegug. Nyaho aing oge. Nah tuh kadunungan teh meuli campelak. Dengekeun ku sia. Naon? Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ai pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah ieu hukum teh gunana keun leutik hungkul. Nah hukum teh gunana keur sangsara hungkul. Bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit negara dirantep anjing musia. Motor dikeprokan. Aing malen capati. Ih, si belegug. Naon? Eta teh ngadukung si teh. Teu harayang teuing. Belegug maneh mah batur maina hayang neangan dukungan hayang jadi kepala daerah. Teu hayang jadi kepala daerah. Teu harayang teuing. Bodoh sia mah. Sia nu bodoh. Nah, Dengekeun kumaha ya, Junaid. Ya. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, heeh. pek pikir ku sia. Naon? Rek saha nu milihna ka aing. Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing, pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge nu milih nu gelo si ka aing. Da minat teuing si cek aing. Sia ngomong naon? Kokolotu teh si goblok tuh. Aya dunungan kali